Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu genah mernah tur tumanina. Dina danget ieu simkuring bade neraskeun hanca anu katunda dinten kamari ngeunaan anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 12. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu oge pang bebenah kana manah kanu nuju ngaranapan kasedih. Insyaallah saatos ngadangukeun dongeng ti simkuring danget ayeuna. Mugia kenging rezeki ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk pemirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dangukeun sasorengan. Kumaha jujungna ngeunaan si Ebod Jago Tanjakan episode 12 teh. Yo mangga. Si Ebod ngatur jarak ti Mang Suminta. Nya dumeh bisi Mang Suminta ngalakukeun panarajang ka manehna. Wah, bahayanya. Aduh. Kurang serius ya. Bisa seriusnya Mang Suminta. Gitu cek garantas sebot. Aya sanggeus ngagarantos kitu. Sebot teh neuteup kararai Mang Suminta. Mang Suminta kawas nu apa? Yen sebot teh tas ngagerentes. Mang Suminta tuluy imut. Sanggeus kitu Mang Suminta teh ngadak-adak leungit tina paneutup si Ebod. Gebog eta mah. Si Ebod reuwas. Kemana Mang Suminta teh? Pas kereuwas gitu ngadak-ngadak aya nu nepak kana pondok si Ebod. Bari ngomong, "Jang, ulang ngalamun." Keningan eta teh sora Mang Suminta. Si Ebod anu keur masih keneh dina kareuwasna ngagajleng ka hareup nyingkahan. Mang Suminta bisi ditarajang deui ku Mang Suminta. Si Ebod ngoprot kesang. Da karek ayeuna nempo Mang Suminta teu katempo gerakanna. Ilmu naon cenah? Ceuk pamikiran si Ebod. Tapi si Ebod mung katutuluyan dina kareuwas. Manehna ngalakukeun sarangan deui ka Mang Suminta. Lama ya siap. Si Ebod narajang deui ka Mang Suminta. Tapi ayeuna mah teu make tajongan, ayeuna mah make tenggeulan. Nu arahna teh kana dada Mang Suminta. Eta tenggeulan teh dieusi ku tanaga lapisan anu lumayan diarahkeun kana dadana Mang Suminta ku si Ebod teh. Mang Suminta nampo muridna rek narajang kana dadana ku tenggeulan anu geus kanyahoan ku Mang Suminta. Eta tenggeulan teh pasti make tanaga lapisan. Mang Suminta teu nyingkahan ngadon narima eta tenggeulan. Sok jang lah, cing hayang ngarasahan tenggelan ujang teh. Ceuk Mang Suminta bari seuri. Tekung sila. Das eta mah. Peureub si Ebod. Neungeul kana dadana Mang Suminta. Tapi dasar meureun aya nu ngaranna guru mah pasti boga ilmu anu leuwih. Kojona mah mungkin kabeh diturunkeun ka muridna.
Mang Suminta anu geus meunang panarajang kaos kitu teh teu mundur, teu ngajalijeug, malah seuri bari ngomong. Aduh, ini atuh jang karasana. Coba tuh jang serius ya. Cek Mang Suminta. Sebon mah geus mangajalijeug ka tukang. Dumeh nah ada karasana teh kawas neungge batu karang, neungge dada Mang Suminta teh. Padahal peureupna manehna teh geus ikut tenaga lapisan. Heran saya buat nampo kawas gitu teh. Jalijeug saya buat mundur ka tukang aya kana ti ulengkah. Tapi tekung silila saya buat teh nyerang deui ka Mang Suminta make tajongan pangbentar cadas anu geus diajarkeun ku Mang Suminta. Ya Mang, jap. Sebot ngarajang deui ka Mang Suminta bari ngagajleng meuni luhur. Ngada ebot ge geus nyangking ilmu panghampang awak. Tapi encan sarua jeung anu dicangking ku guruna Mang Suminta. Bari narajang ke sukuna sebot teh erek narajang kana mastaka Mang Suminta nampo kawas kitu. Sebot Mang Suminta teh nyiapkeun hiji tenggelan tina leungeun katuhuna. Oh, jang lah. Kumaha pami? Diadukeun jeung ieu yeuh. Jeung Mang Suminta teh sanggeus kitu duak eta mah tajong anjing tenggelan diadu nu lumayan kadengena tarik. Sebot ngaceleng karena tangkal kalapa ruas atuh. Nah edun-edun teuing cenah pamikiran sebot teh. Mang Suminta jiga nama tenaga lapisana gede pisan. Numutkeun pamikiran sebot dugi ka ngaceleng karena tangkal kalapa. Sedangkeun Mang Suminta mah tetep pancu dina tangtunganna henteu sugan aya ngajalik jeung wae mah. Naon jang? Suka tuh pamong kita aya dina tangkal kalapa mah. Cing, alakeun dawagan. 2 siki jeung 2an ya, sapur lah. Cek Mang Suminta bari tutunjuk kana dawagan. Bari meri isyarat ngalak 2. Ramona. Samirsa cak urang tunda heula ngeunaan sebot jago tanjakan episode 12 teh. Enjing urang tepat teraskeun deui dina dongeng anu janten judul ebot jago tanjakan episode 13. Mugia dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kawu oge pangbebenah kana mana. Ka sanubari urang sararea. Yuk pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.